wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur urang sangakeun ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dina damet ieu alhamdulillah urang parantos dipasihan keneh kanikmatan ku Allah. Pikeun apakuran hirup yen urang teh di alam dunia teh ieu teh keur hirup di alam dunia. Urang cua ngaguar wae urang ilmu, mudah-mudahan aya manfaat tahu khususnya mah ka effort kitu ka kuring kitu di dieu ka dewek. Atuh umumna mah ka sadayana we atuh nu ngadangukeun heuh. Udah urang teh dua ilmu mah datang dari mana wae anu penting mah eta teh ilmu teh nu mangfaat keur kahirupan urang. Heuh jai ayeuna mah kan urang teh henteu kitu mah urang ikuti acara-acara nu kieu atuh model aya pangaosan cenah himpot. Ieu teh kapanan urang teh dina nggoning itu silaturahim kitu nya. Anu aya di Cikijingna kapanan anu aya di Banjarsarina mudah-mudahan sing panjang umur sing sararehat ulah kakurangan naon. Sabab aya ilmu mah penting. Urang budak-budak wae dunya udah moal aya tungtungna atuh tanpa ilmu anu mangfaat mah urang bakal hirup teh amprung-amprungan. Aduh. Nah, jadi ai dewek mah sebenarnya mah sok resepna teh kieu teh ada kumaha atuh mah tempun lompa dengeun keur zaman-zaman kiwari. Yen ngadan hirup-hirup teh kurang di alam dunia teh perlu pisan cecekelan. Nyatana cecekelan anu kurang kudu dipatokeun dina hate urang teh nyatana iman ka Allah eta utama. Sing sanajan urang ayeuna loba harta loba bana oge aya urang teh nyaho ilmuna mah heuda matak sulaya. Matak sangsara anu akhirna bakal ngarusak kana urang-urang keneh kana ka pusing urang kana ka hate urang. Nah, jadi ngamangfaatkeun ayeuna waktu teh urang teh pikeun itung-itung urang silaturahim. Ai biasana mah anu mambacaan kitu teh aya sunat teh ka dewek-dewek keneh kitu. Maca teh ieu mah mudah-mudahan khususna keur dewek kitu. Umumna keur palawargi sadayana. Ya. Ayeuna salapaktos urang patepang sono tuh jeung anu aya di daerah Banjarsari heuh mudah-mudahan sadayana sing sararehat. Aya nu di daerah ayeuna cenah aya nu di moga heueuh mudah-mudahan heueuh sing paraja umur sing sarehat kumaha carana anu di Jarawa. Aya effort mah alhamdulillah beunah wae. Sabab aya effort mah teh loba kahayang hirupna. Da anu matak sia mah loba kahayang hayang hirup hayang kurang luhur bari jeung teu mampu. Da ieu nu matak ngarusak kana teu mampikiran. Ada pikiran urang dewek mangsa-mangsa ayeuna mah keur hareng-heng ku berita-berita nu geus segala macem ayeuna mah geus matak pusing ngabandungan yang ge loba ayeuna mah kuningan kiai teh silih dupa ka silih hina silih ejek silih comoohkeun ecek dewek mah dipikir-pikir heueuh. Matak nanaon oge ai masalah dina ibadah mah atawa masalah urang dina amalia mah tah
tempo junjungan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo ya ceramah. Tapi dah mudah-mudahan itu teh panggeing-geing mah urang teh kadang-kadang ayeuna model tina heueuh aya ngaran obat mah tong boreung urang di rumah sakit atawa urang boleh di apotek teh da loba atuh nu di Jinarun teh oge. Sok urang tingali ayeuna eta nyiruan bisa nyusup kana walungan kana kokotor tapi dibalik eta teh meureunnan mana kitu ge aya petunjuk ti pangeran pikeun obat kapan. Jadi aya ngaran obat mah teu kudu jauh-jauh ayeuna komo urang obat batin. Obat akidah urang sok rung gara tempo tu kana kitab-kitab anu geus di ku Allah diturunkeun khususnya ka Al-Qur'an. Baca eta tempo eta sok artikeun tapakuran. Jadi ulah wakanya salah batur kudunya salah maka diri heula lamun aing bodoh naon aing sababna bisa bodoh. Sabab aing teh berarti embung diajar. Ku zaman-zaman kiwari heueuh. Aduh. Aing geus kieu teh sok kamarina Ayeuna mah geus we nu penting mah ayeuna urang mikirkeun mah diri urang sorangan heuh. Kudu ditapakurana kurang da sabab amal-amalan manusia mah bakal datang ka urang apa cek dewek ge kitu. Gila itu waktu rada itu gerhawana ikan usungna kieu meureunna aya nu ngancik dina manusia teh dina diri urang teh aya 3 perkara. Kahiji kapan urang teh aya jasadan aya dina kaduana urang teh aya rohan tah anu katilu mah urang teh aya amalan tah kudu we kek dibahas hiji-hiji teh supaya kuat pangpangna maka dewek kahiji cenah aya dina diri jalma teh aya jasad. Ari jasad eta teh ku Allah teh urang waktu keur dikandung teh. Tah urang teh eta dijieuna teh tina saripati taneuh. Tina saripati taneuh urang dijieun teh bisa ngagumleung model kieu teh buleugeran model simpot kieu ayeuna. Tah jadi mangsa nangke urang lamun urang balik deui ka aloh kitu jasad eta teh bakal balik deui ka aloh. Bakal balik ka aloh jeung urang pos engke dikubur. Tah eta teh bakal jadi di taneuh sabab aslina ge urang awalna tina taneuh. Leres. Berikut dulu oke sekalian dah yo mah itu urang hiburan. Tah jadi jasadna urang teh dijieunana teh tina taneuh. Jadi ulah kaget lamun teh urang paeh dikubur jadi taneuh teh ulah kaget. Naon eta teh kagungan Allah Subhanahu wa taala sabab urang dijieun teh tina taneuh bakal balik deui kana taneuh. Eta urang bisa hirup ayeuna kapanan heueuh sabab urang di ku aloh teh dibere eroh urang teh ku aloh batak urang hirup tah mode simpot ayeuna kapan heueuh bisa ngomong bisa kikieuan teh heueuh teh daya erohan padona hirup sabab lamun jalma mah eueuh erohan da beureunan jalma teh udah kieu paeh meureunan tah batak aya eroh ayeuna. Roh teh datangnya di mana eta roh teh? Roh teh datang teh di Gusti Allah. Matak lamun urang teh paeh teh rohnya ka mana? Jadi pertanyaan teh kan gitu. Ka mana eta roh urang? Sabab roh teh di Allah ya bakal balik deui ka Allah, dipentah deui. Ana cenah sakoba jamaah anu berpendapat jamaah anu nempuk cenah majar ke si eta geus paeh
aya rohna nu gentayangan cenah nu katempo cenah di jalan aya nu katempo salah sabab eta teh di diri urang eta teh ditumpukan ku sababaraha setan tah loba setan anu deukeut tah didinya meureunana ngajirit eta setan eta nu sok nyahueun kana kalakuan urang. Jadi roh teh bakal balik deui ka Allah sebab tadi ge di ayo. Ada paredak dewek teh boga. Bakal balik deui ka Allah sebab tadi ge di ayo. Ana sok aya nu gentayangan cenah banjarkeun papagiho di saun anu. Aya roh cenah si anu. Anu model kitu mah lain roh jalma anu hirup naon anu paeh jadi hirup deui lain. Anu hirup mah rohna nu masih kene dibawa dina badanna. Tah eta mah model eta mah cenah sok aya roh anu di jalan keur numpak motor cenah nya tetempoan. Tah eta nu numpak motor mah lain roh nu paeh sebenarna mah da eta mah aya ge roh kaya anu kitu mah. Roh kaya roh aya di cenah rusuk meuli cengek meuli capek ka warung ka pasar cenah teh eta mah rohna nu hirup kene roh aya kitu mah. Ieu kerajaan teh mun asa pinter euy. Ieu mah hitung-hitung hiburan urang mah atunya salam wae ka sadayana. Tah ayeuna nu katilu amal. Tah ai amal mah kumaha urang eta mah geus yanana lamun urang amal hade meureun ka urang balik deui lamun amal salah balik deui wae ka urang da sabab amal mah dibikeun ge ku Allah teh ke urang-urang keneh dai Allah mah geus nuduhkeun ka panan aya sawarga aya naraka tah eta teh dua tempat eta teh ceuk Allah teh sok pilih di antara dua eta mana nu hayang dieusian ku maneh teh kitu kan. Jadi dina kehidupan ieu urang tinggal memilih atawa memilah ka mana urang eta amal hayang dieusianana ku urang kudu naon teh ku salahna are ku benerna. Jadi aya ngaran amal-amalan mah bakal datang ka urang-urang keneh. Modelan ayeuna cenah heueuh kerja mah ieu contoh ieu mah ulah disesala eta contoh. Urang ayeuna cenah minjem duit teu minjem duit cenah sapoe poe ieu ayeuna poe Rebo urang cenah minjem poe Salasa poe Minggu ayo we kitu tiap poe gonta-ganti tarojol we kapanan heueuh urang minjem duit pecan kitu minjem duit pecan kitu urang poe Rebo kapan poe Kemisna geus ditanyakeun. Udah umpama sia poe eta mah memang aya kitu memang keur bayarna nah poe Jumaahna atuh urang tidak kapake. Eta si duit teh. Ai geus kitu toronjol ka panu nagih. Udah. Loba ayeuna mah geus lumrah heueuh nu ngararinjem duit buyana mah poean. Tah sebenarnya lamun ku urang dicapakuran model nu kitu teh eta teh yakin ku urang teh loba teuing gaya hirup. Masak lamun ayeuna hirup urang aya loba we gaya ku gumantungna urang kana karesep modelan heueuh. Geus kajeun cenah bapa mah minjem sak ieu. Hayang meuli ieu, heueuh ka waktu narimana bunga urang teh heueuh. Kan ke kadijona urang teh sok jadi mamala jadi kapusing kana hate bang balu kana hate ngahalangan kana pamikiran tutungna teh urang teh hoceang we kapan kapusing we numpuk. Oh mau jeung bareng-barengan heueuh bang pamagwit kare itu lah geus teu cek dewek mah euy. Dah mata ayeuna mah pikeun urang ngarengsekeun pikeun urang micieun silsilah mole anu karari itu teh duit-duit anu mata nyiksa ka urang teh sadarna kumaha
Gedarobah gaya hirup kurang teh ulah sok luhur teh eta teh nyip sama gaya hirup kurang bari jeung eueuh bari jeung teu mampu tah eta nu matak nyipsa ka urang teh sok dipikiran geura wae urang hayang baju alus hayang sendal alus aya pedah aya nu nawaran botan kitu duitna pakitu wae urang teh dicokot berbayana tentunya tidak dibelikan karena baju orang dibelikan karena sarung dibelikan karena sandal akhir tepat duitnya beak tak waktu nak orang ditagih udah duitnya dipakai becan kiku akhirnya dinalang syawek orang teh udah berbayar ada dibelikan karena pakaian tadi teh nah iya teh gaya orang teh berarti gaya hidup orang teh sok wae nampoe kayuhur padahal ada agama bagus nuntun cek agama cenah kitu lamun masalah dunya urang kudu nempun teh ka handap tah lamun masalah agama mah kudu tetep luhur ambe salamat tah ieu teh agama mah geus nyalametkeun sabarna makan urang na wae anu bararodo mah naon sababna tara daek hajina tara daek bacana tara daek napakuran dirina ayeuna teh urang teh kabalang syara hirup teh heuh ieu teh asa ieu dieu heula we mere asa cara rangkeul dewek mah ampun astagfirullahaladzim asukan teh eueuh jalma euy. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam. Islami Pak Ustad di dia. Tidak tadi yang seperti sorangat punya wabatur. Atuh kumaha ku abdi atuh di baturan. Syukurnya tuh abdi bisa ngobrol urang heuh. Aduh. Ada ieu euy. Pak Ustad mana saya ieu. Ieu kamis di mana ieu? Naon? Iya. Mana saya? Aduh. Ustad ngirim saleh kah? Syukur jadi dirinya. Kecuali orang bisa ngobrol heuh. Aduh. Ayo Gusti. Aduh kena. Aduh Gusti. Terus lama itu Pak Ustad ini ya. Kapan tadi gaya juga kada datang dia ya kan kayaknya kepanan.
kecembona tadi bae segala lupaan kepanang. Itu di situ Pak Ustad ya tadi saya hayami ujung dewek yang bareng tapi ya itu nungguan itu cenah keur ngalah-gelasi banget kalau ngalasi banget alah ampun teh sok atuh patian lah aya Pak Ustad teh ieu teh nuju naon di dieu Pak Ustad teh Oke wae aing rek nungguan bari ieu bari jam. Ai dewek mah keur ieu we keur ngabubungah diri we kitu cek dewek. Bubungah diri kumaha Pak Ustad? Atuh kapanan ai zaman ayeuna melihararen heueuh dengar kuat segala. Baruga HP, baruga naon deui, dia pegawai teh cek dewe ngarareuki we unggah sore. Ai dewe masuk hayang masuk nyoranganan diri teh ngarah napakuran diri, hitung-hitung napakuran diri, ngadeukeutkeun diri ka Gusti. Maksudna kumaha Pak Ustad? Atuh kapan urang teh urang teh kapan kudu apal kana diri urang. Urang teh ayeuna teh keur di mana ieu teh urang teh ayeuna teh keur di alam dunia. Tah ieu teh alam dunia teh teh alam urang urang dengan pibakal ini kapan keur engke heuh. Oh leres mohon Pak Ustad. Dah. Ieu teh kudu ustad ucadan ka ieu mah da imong simpot atuh kitu lah. Abi mah moal ieu. Moal padu wae nyalurna da eta ngangge sorban. Ai sorban teh kapan eta teh lambangna Bapak Ustad. Lah. Tujuh kabeh atuh modelan ayeuna ngangge sorban ustad. Sabab aing ngaranan ustad teh sabarna mah berat euy. Berat aing ngaran ustad teh teu padu disebutkeun ustad wae dari ustad teh kudu nyaho tata krama kahirupan, tata krama agama, tata cara ibadah teh sedeugeun aya we. Dewek pati nyahonya naon cek dewek ge da bodoh dewek matak dewek mah kena pakuran diri da cek dina katarangan kapan gara cenah sancana dihisab ku Allah teh kudu ngahisab diri heula gitu. Ih maksudna urang teh kudu ngahisab diri heula diri urang sorangan Ya heueuh sabab naon-naon oge engke nu bakal kaalaman ku urang teh sancana urang diasupkeun kana sawarga atawa kana neraka teh nya etana dihisab heula urang amal-amalan urang. Madak ayeuna mah ninggalna pakuran diri urang wae heula supaya urang teh nyaho kana jati diri hirup. Tah lamun urang nyaho kana jati diri hirup kapan urang teh nyaho yen urang teh loba tugas-tugas dudu pasikeun ku Allah Subhanahu wa taala. oh leres Pak Ustad. Ai Pak Ustad teh ieu teh di dieu teh nuju naon atuh ayeuna teh mosa leresna. Ai dewek mah heula keur kieu kapan tadi disebutkeun ge keur ngangin kenapa kurang diri. Ada diri Pak Ustad ka mana? Ai kuring mah ngan ngaguna wungkul tah ieu teh manusia matang ke bakal ditanyakeun ai manusia teh ditanya ke manusia ai manusia teh mana manusia. Tah kudu dijawab ku urang. Nah amalna, nah kalakuan urang salah atawa dosa. Tah teh bakal datang ka urang. Dan tu ayeuna pangeran moal ngahukuman ka urang diwating nu ngahukuman teh diri-diri urang. Oh leres Pak Ustad. Leres Pak Ustad leres. Ayeuna Bapak Ustad teh kalau senengna naon? Ya, ai dewek mah dibere naon we ge daek anu penting mah dewek mah entung mempar tina aturan-aturan nu geus ditetepkeun ku Allah. Contohna ai bangsa urang akan bala-bala geueunan lotek boh naon boh itu boh ieu anu kira-kira teh diharamkeun mah dihakan ku dewek ge. Oh, kumaha eta lamun simut Pak Ustad beuki simut. Ya beuk ya ku dewek mah dihakan lamun aya mah digoreng mah.
kan dewek mah iso euy di tapakuran teh hirup teh urang kudu seperti urang kaayaan diri urang teh seperti teko. Tak kumaha eta tekona Pak Ustad? Gampang nak ieu lamun eta teko di usiananya aku susu lamun urang dina waktu ngompol teh tah jadi keluar teh susu. Maksudnya kumaha? Maksudna ayeuna lamun urang ilmu anu ku urang diteangan teh tah ilmu alo teh kan datang ti Allah kapan kayaknya bakal balik teh ka Allah matak ayeuna lakukeun ku urang amalan-amalan anu ku Allah geus ditangtukeun nya mode salat ya. Tapi kuring mah kapan? Kuring mah kapan ayeuna? Hirup teh kieu wae Pak Ustad. Teu bisa teu bisa aya kamajuan kuring teh. Ya mani hayang dibere ilmuna. Nyaho pasti atuh Pak Ustad. Ya ayeuna ku dewek ayeuna rek dibere ilmuna. Tah tegetkeun ya ku usianya. Dicegetkeun moal. Ya pasti bade Pak Ustad. Pasti pabrik bade ditengetkeun. Yo. Ayo baheula kumaha atuh. Ya. Lamun manusia hayang sukses hirupna, hayang kapanggih hirupna, tanamkeun ku kumaha dengekeun dia. Ilmu aya ilmu tuyul. Wah. Ngawang mah kitu mah Pak Ustad mari ilmu tuyul. Matak cek dewek dengekeun. Dengekeun heula. Ulah salah kaprah atuh ilmu tuyul. Anu kumaha atuh? Ai ilmu tuyul teh diwinci ku 3 huruf. 3 huruf kumaha teh Pak Ustad? Dengekeun nya. Anu kahiji hirup teh aya huruf teh. Aya huruf? Aya huruf Teh. Naon eta teh huruf teh teh? dah ai huruf teh nunjukkeun kana takwa jeung tawadu ka Allah. Jadi sangkan hirup urang ulah loba teh kasusah, ulah loba teuing mata kanan nyiksa kana pamikiran teh heula takwa heula ka Allah nu merekna tapakur, tasyakur. Ai teh nya takwa heula ka Allah nanaon oge parentahan Allah teh tak kurang sok lakonan. Tah eta ilmuna we nu kahiji eta teh eta. Kudu taat urang teh ka Allah. Bari jeung syukuran sok sembah waktu-waktu kurang diparentahkeun ku Allah pikeun ibadah pikeun salat teh mah kurang teh sok laksanakeun heula eta. Tah di dinya urang aya tawadu. Ai tawadu teh nyaeta urang teh taat kana aturan-aturan Allah nu geus ditangtukeun. Ieu. Bisaan euy Pak Ustad. Jadi teh berarti urang teh kudu tawadu, kudu taat heula berarti ka Allah. Ya heuh da eta nu rek kabagikeun ge, da eta nu rek merena ge. Sing eling heula urangna ka Allah Subhanahu wa taala matakeun loba ka urang teh nyatana muji syukur ka pangeran teh pikeun jadi urang teh anu tawadu mun tadi mun jadi jalimi anu taat. Aduh. Jadi kaki kumaha eta? Kahartos Ustad syukur kahartos. Ka eta ai teh jadi tawadu taat heula ka Allah. Ai hirup teh ulah hayana urang aya kahayang bari amprung-amprungan urang neangan nu teu pararuku. Beh dituna sok loba ka panjalma teh heueuh. Hayang beunghar cenah kitunan. Ayo munjung kali doon usuk halaman ku dewek euy ka Bandungan. Hayang beunghar teh aduh bari
sidik na ini kayak jauh oge di udag-udag udah pangraksana cenah bakal yakin eta teh bakal bunghar menikah yuk manehna meuting di leuweung ajin teh beak digembrong reungi cek paribasana heuh da hayang bunghar akhir nama salangsa salangsa kebina-bina atuh balangsa tah eta jadi urang mah tanamkeun dina hate urang dina akidah urang tawadu taat heula ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu itu kartos maneh. Kartos Ustaz nuhun Ustaz. Eta nu kaduana naon Ustaz? Tah nu kadua. Ai nu kadua namanya eta ari urang teh boga kahirupan teh aya urusannya tapi pikeun keselamatan di dunia sareng akhirat mata kurang diwajibkeun ku Allah teh pikeun usaha. Nah jadi una teh kada lupa kana usaha. Sok usahakeun dengaranna diraihna surga jeung neraka teh tapi kudu usaha. Contoh gampang urang daek salat daek ibadah daek naon beureun kan urang kudu usahakeun supaya urang teh mudah-mudahan diasupkeun ka golongan jami anu saroleh nya sawarga meureun bagianana. Pinter Pak Ustaz resep aya ngabadunganna. Ulah kitu si jeung deukeun heula ngomongnya aya cara anggeus. Da kahari teh setan. Nuhun Tan. Mas antrennya di mana Tan? Dah dewe patu masantren, dewe bisa-bisa we kitu kacapruk. Tapi kena kaharti koe mah euy. Aduh. Nuhun Pak Ustaz, aduh. Sok teras kene Pak Ustaz mangga. Tah jadi urang teh kudu usaha kapanan hirup teh. Ulah nganggap urang ayeuna hirup hayang beunghar cenah kitu, hayang loba duit, hayang naon, bari jeung urangna cicing majarkeun teh sukana gobrak di alam dunya naon, di luhur, di langit. Tah, anu kitu mah ngimpi cek dewek mah. Ngimpi nu kitu mah jamaah hayang beunghar bari jeung bayang aja tau beli mah. Da moal beunghar kumaha ge paling pas ge huis, parakan nu daratangna teh. Panyakit nu datangna teh udah berusaha ngaranna oge. Laris Pak Ustaz. Laris Pak Ustaz. Tapi mah alhamdulillah Pak Ustaz. Naon? Abi mah alhamdulillah ya. Dedekeun bae jadi huis Pak Ustaz. Itu. Ai maneh mah ada memang moal jadi-jadi atuh da maneh mah kepada da gundul. Moal jadi-jadi da gundul padeh mah. Tapi ya gitu kan maneh kudu syukuran ka Allah teh teu dipere bubuk teh. Nah, Pak Ustaz. Sebab lamun maneh gundul kapan heueuh maneh mah teu kudu ngaluarkeun modal kepanang. Teu kudu meuli sampo. Teu kudu meuli pris pikeun ngaluisan eta buku. Teu kudu ade mah matak naon oge gara syukuran. Tapakuran kumaha maneh sok. Sok maya we ayeuna gundul. Kayaan maneh gundul. Bayangkeun gara sok sabaraha ratus ribuan anu rek dibeli ke kumaha eta sampo pikeun bikin ketombe jeung moal gadel di eta hulu teh. Naon sababna? Sabab maya mah di dalam dina buuk anu gundul mah moal aya ketombean. Sok di mana jama aya gundul aya ketombean da moal aya. Sok camprung we aya geus sakaya teh geus kajeng teh nu penting mah urang mah itu silaturahim heuh. Ya mohon atuh Pak Ustaz, mohon. Tah jadi kitu. Jadi nanaon oge urang teh kudu syukuran teh di dieu teh tinggal we heula kana diri urang. Ulah wae kana nempuh ka batur aya masalah syukuran mah tempo heula ka diri urang geus bisa kumaha urang syukuran ka Allah. Gitu. Teh heula tah. Anu katilu naon Pak Ustaz? Tah anu katilu mah nya eta na ieu. Jadi orang teh lamun basalah dina neangan harta, neangan banda atau ibadah naon teh ya yakinkeun yen urang teh pasti bakal diijabah ku Allah. Oh, laras. Jadi orang teh kedah yakin Pak Ustaz. Ya heueuh. Yakinkeun matak tuwa ke urang ribut neangan itu neangan ieu.
komo sok aya robaheun udara ganggu usaha ka ditu ka dieu neangan dukun cenah memang dukun anu kuat nu bisa naon ngaramekeun kana usaha urang kana tatani urang bodoh cek dewek mah Iya. Odona kumaha Pak Ustad? sok lamun urang sok daek ke ayeuna tatanya sok daek urang indit ka ditu ka dieu bari neangan nu cenah pangrasana nu pinter. Duh, da sajenak atuh kudu ngaluarkeun biaya eta teh. Kudu ngaluarkeun biaya boh duitna, hartana, boh naonna, boh kacape, eta teh kapan kudu dikeluarkeun. Anu antukna urang duit beak tenaga capek kapanan heuh. Tah, matak di dinya mah yakinkeun yen keperluan urang, kebutuhan urang, keur kahirupan urang boh di dunyana, boh di akhiratna. Yakinkeun yen eta teh bogana Allah Subhanahu wa taala yakin jadi kesempatan urang ayeuna mengpengaruhi di alam dunia teh yakinkeun yen usaha urang teh anu ngajurus nyatana kanu hal anu positif. Jadi situ Nah, atuh. ayo di hari gaya doi sumbang euy. Ayo. Meureugeun aing mah boga batur. Ayo. Nah, Terus tah. Tah tuh yuk nah berarti naon tah Pak Ustad? da anu una mah heung sing ulet urang teh dina ngagawean hiji perkara eta teh. Ulah putus asa dina rahmat Allah urang teh. Ayeuna urangna kapan daek ibadah urang sok we sing ulet naon nu geus ditangtukeun ku Allah urang ya kewajiban urang lakonan. Sing ulah bosenan heueuh. Ayeuna boh urang keur waktuna salat atauna urang waktuna keur puasa, waktuna keur naon gawean eta sing lillahi ta'ala. Di ayeuna bae salat ibadah mah tong sok pujian hayang dipuji, hayang dicakap, katanger ku batu. Ulah sok hayang pamuji ti batu, sabab pamuji ti sak batu bau kureuna sumut. Ya, barukankeun anu sok muji urang teh eta teh nya bagawa boga sawarga. Awas di ditu nabung. Bener. Tapi sok loba eta teh anu. Wah, hebat euy, wing. Wah, hebat wing. Sombong eta mah kitu mah. Aing ngaren dina kaulatan eta teh dina ibadah teh ulah sok cek dewek oge nu tadi ulah pupujieun. Pupujieun jama mah dina sumut jungkul. Eueuh lah da moal euting boga sawarga dari Allah anu ngabogaeun mah tadi dinya nu kudu dipuji mah kurang teh iwan ti Allah anu ngabogaanana. Kartus Pak Ustad. Itu matak ayeuna urang model dina ibadah oge boh pagaweanan nya siweuet wae atuh. Sabab kaulatan eta nu bakal ngahasilkeunana urang untung di dunia jeung di akhirat. Kantos. Aduh. Saare euy Pak Ustad euy. Ampun ya teh kadarakeun. Betul naon nya? Aduh. Terus eta nu elna naon Pak Ustad? Tah anu elna Ainu elna teh urang lamun tadi takwa enggeus usaha enggeus yakin enggeus ulet enggeus lincah atuh urang teh IL teh bagian L teh lincah. Jadi naon-naon nu geus ditangtukeun ku Allah jeung ku Rasulna masalah dina ibadah sing lincah urang teh waktuna aya bacaeun lamun Quran teh mabaca, aya waktuna salat urang teh salat, ayana waktuna zakat waktuna naon we pokona mah nu geus ditangtukeun ku Allah eta jalma teh dilaksanakeunana teh ku karena Allah lincah manehana dina ngagaweanana. Ditalang teh ditu paribasana ditalang teh tah nu kitu disebut ilmu dulu. Jadi disebut ilmu dulu teh taat usaha yakin ulet jeung lincah kahartos. Aduh.
Kartos Pak Ustad. Nuhun Pak Ustad. Baik diceprak wae heula. Aing yuk heula. Geus we kitu we heula nya. Ya da ieu. Ai dewek rek aya keperluan deui euy. Sugan we atuh ya hayang minum heula dewek teh boga. Sakitu we heula yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustad. Pak Ustad nuhun nya. Nuhun cek ku abdi Pak Ustad di pasihan endau. Aduh. Ya geus kitu kan hakaneun we gitulah. Ayo. Ya, assalamualaikum. Aduh. Astagfirullahaladzim. Sugan teh eueuh mana di dieu. Naon itu? Aya mana geus lila di dieu. Kita tadi kan ke ngabandungan eta Bapak Ustad empot ke ceramah. Ka mana ayeuna ieu Ustad? Tadi teh ka albakeula cenah ka ditu. Nya berenang nya hayang ising nya hayang kieu teh. Ayo. Aing sugan teh lain maneh di dieu teh keur naha aing mah lebejaan atuh aing aya pangaosan mah. Oh dan kita kapan teu maksakeun ka dieu aing teh. Teu maksakeun ka dieu tadi teh dana eta gara ka dieu kan ipapangih tadi teh Pak Ustad keur ngacebrek. Jadi nanti si Ustad nanti geus balik. Nya tadi teh kalbak tapi nyawa kemana tah? Ayo mana? Masalah. Aduh ampun teh capek euy. Tengah seberapa yang Pak Ustad tadi ya? Astagfirullah Gusti. Siapa lo kalah? Cewek gele heula diuk di dieu capek euy. Capek aing nya mondar-mandir ka ditu neangan maneh suka teh maneh teh heueuh di dieu cai ge. Asa we atuh diuk di dinya. Boy hayang deukeut maneh euy di dinya. Hayang deukeut maneh lah di dinya lah. Sok we atuh di dieu. Di tukangan aing sia diukna nya. Ada mana nih tong gitu sia. Dah siang. Cicing. Aing ampun teuing. Aya diuk heula lah sagedeung aduh. Sok dirinya tadi tukang sia. Ada ampun teh.
Aduh. Waduh. Ayo ganti upah deh jadi. Main tetumbrak wae siapa? Hampura euy. Hampura aing euy. Dari sugan teh kadeung aing pasukan teh usia di dieu. Aduh. Hampura we atuh. Ay mana ke si mana itu? Gaya pekan gitu. Aing teh geus buai ke lembakan euy. Geus meuli cara nangkeun buku ge. Eta masuk we atuh di sitope we atuh heula ieu hayang hidup euy. Aduh, hayang diuk heula. Sitope heula Mas. Aduh. Aduh. Atuh. Orang we heula mang. Mang. Orang we heula mang. Ayo, ayo.